Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya anu aya di kampung, anu aya di kota, di mana wae ayana. Dinten ayeuna cuacana lumayan caang cerah. Janten saena upami dina waktos-waktos kieu teh dijantenkeun waktos kangge refreshing kleresan nuju aya waktos sareng teu aya kegiatan-kegiatan anu menyita waktu. Sim kuring ayeuna sareng pun biang, sareng ibu, sareng mama. Tapi kayak sedap urang ngelebetan bensin heula nya supados teu melang saepeun bensin di jalan ya. Ayeuna urang bade ieu teh bade menuju ka Cimalaka, bade kulineran lah, milari jajanan itung-itung juga makan pun biang gitu nya. Pun biang teh tos sepuh salar samatina Yuswa nama mungnya ku hoyong ari ngabagjakeun mah. Dupi video ieu maksudna ya etang-etang nyimpen dokumentasi penting sareng pun biang dina album YouTube ieu mah nya. Kangge kenang-kenangan pribadi nya aya wae nu nongton mangga ari aya tongtoneun mah. Teu aya wae teu sawios da sekedar nyimpen di album YouTube kenang-kenangan sareng hiji-hijina sepuh anu dipikanya salian ti almarhum bapa sareng jenat naraka anu tos ngantunkeun ti payun. Janten ieu teh ageng pisan hartosna kangge sim kuring mah. Margi ya, sadidinten sareng pun biang sanos ukur jalan-jalan hungkul. Tadi percepat wae ieu di pom bensinna janten abdi teras lajeng ngalajengkeun perjalanan saparantosna kalebetan bensin. Perjalananna itu menuju ka ngabaso serius teh nya naon deui atuh da ari hiburan kanggo anu penghasilan saaya-aya mah nya ngabaso sareng jalan-jalan ka lokasi-lokasi anu caket we. Nu penting patuangan kalebetan teras emutan janten rada cerah gitu nya saparantosna ningali situasi jalan. Kemudian ieu perjalanan sareng pun biang gitu nya. Pun biang teh Yuswana parantos kepala tujuhan lahir tahun 48 janten alhamdulillah masih kena sehat mung nya kitu aduh ari ku hanjakalna teh nya teu acan tiasa juga makeun sakumaha mistina kitu nya dina Yuswa anu tos sepuh sapertos kitu sareng sim kuring oge nya tos kaetang tos sepuh oge ari dina Yuswa mah sepuh jeung sepuh meureunnan mung langkung sepuh pun biang gitu nya tangtosna nya sim kuring oge tos kaduh putra dua sareng bojo mun pung biang istilahna hiji-hijina keluarga abdi anu masih kene aya di kieuna pun bapa tos ngantunkeun pun raka tos ngantunkeun ya lumayan janten pukulan berat oke kitu nya kanggo keluarga tadina tapi nya dijalani we lah dinikmati sanos teu aya batur pakumaha dulur anu deket gitu ibaratna jeung lanceuk kitu nya tos teu aya jeung bapa kitu keneh mung gaduh hiji-hijina sepuh janten hiji-hijina sepuhnya eta ibu kitu nya mamah ari abdi nyebatna mung alhamdulillah bersyukur masih keneh tiasa milari cara kanggo ngabagjakeun hiji-hijina sepuh kitu nya anu masih keneh aya di kieuna ya sapertos kieu diajak jalan-jalan ke tempat-tempat anu kaduga dari ke tempat-tempat jauh mah kesana asa teu merenah paminyanak anu Yuswana tos sepuh kitu kana kendaraan motor sapertos kieu nya dari mantes nama pami jalan-jalan kieu teh kana mobil pangintennya teras diajak ke tempat-tempat wisata anu ieu kitu nya sakieu ge alhamdulillah bersyukur gaduh motor jag-jag si bang-brang ieu kanggo jalan-jalan. Mung sim kuring oge nya moal bade ngaleuleungit wargi-wargi bibi amang alo-alo dikeresakeun alhamdulillah balalager pisan merhatoskeun pisan dina sagala kaprayogian atanapi pami aya kararepet aranjeunna tiasa disebatkeun support system anu salawasna nyemangetan sanaos pami panjang lebar dicarioskeun mah saperantos di kantun bapa dilajeng di kantun raka pun bojo komo di kantun ibu ramana nya otomatis anu namina tos teu aya sepuh anu kumplit mah tetep wae pami aya kararepet atanapi kasasah mah ujung-ujungna sok nyuksruk dina pangkonan sepuh anu masih aya kitu nya nyatana indung nu masih aya keneh di kieuna. Ya
ya otomatis simkuring ukur gaduh indung anu masih janten semangat hirup da upami kahoyong mah aya batur rupa kumaha deui sapertos almarhum Raka nya kapungkur da pamitea mah aya kararepet teh batur rupa kumaha nya ukur jeung Raka almarhum Raka gitu nya sapertosna bapak nu ti payun tos ngantunkeun kapungkur matang tosna sareng bapak gitu nya pami ngobrol curhat lah bahasa zaman ayeuna mah seterasna dilajeng curhat jeung Raka. Tapi ayeuna bapak jeung Raka tos ngantunkeun nya anu tinggal indung praktis mun aya anu kararepet Bang Baluh rasa teh nya bati ukur ngobrol jeung diri sorangan ngobrol kasusah jeung indung mah piraku teuing atunya tapi nya adalah dikumaha nasib diri kumbelendang duaan jeung indung anu yuswana atau sepuh kieu nya asa kumaha gitu nya anu batak gadodoa teh mama sing sehat neras najan Yuswa mah teu aya nu apal gitu nya Yuswa mah teu aya nu apal pangharapan mah mama teras-terasan sehat dugi ka ningali budakna sukses gitu nya tiasa ngajak umroh tiasa ngajak jalan-jalan ke tempat-tempat anu matak pika bunga ngabagjakeun sepuh teu acan waktosna painten jadi sabaran we disyukuran ku nikmat-nikmat tu aya sakieu ge alhamdulillah. Anu namina kakirang jeung kabutuh mah memangna moal aya cekapna anu priyogi ku urang lakukeun dina mangsa kumelendang dina kahuripan ieu nya mung ukur syukur ikhlas ridho ku katangtosan Gusti anu parantos diguratkeun ti kawit urang digubragkeun ka alam dunya ku nu kawasa Allah Subhanahu wa taala panginten saupamina milik jeung rezeki abdi nya tangtosna bakal datang kalawan gampil tapi na upami sanes rezekina atau nepi sanes milikna tangtosna bakalan ngejauhan jeung moal kapimilik ya percantan we yen kawasana Gusti bakal masihkeun anu panghadena ka urang tapi na tangtos ulah dugi ka babasan eta dijantenkeun alesan kanggo males-malesan teu usaha ikhtiar mah tetep diperyogikeun satekah pola da ceuk simkuring mah fitrah manusia mah pikeun usaha ngan masalah hasilna saya awon nya sanggakeun wae ka Gusti Allah kalawan ucap syukur alhamdulillah ti Gusti mah nu pangsae-saena beraya. Ieu teh mangrupi pertigaan anu menuju lokasi Baso Raja Wali namina teh. Baso anu ceuk pamundak kuring mah lumayan raos pisan. Itu kadang kawis sok asa emut zaman kepungkur basa nuju alit keneh sareng pun bapak sareng Raka nuju alit keneh. Pamitea mah bade jajan baso asem namina teh di alun-alun Cimalaka. Sok asa nikmat pisan sekeluarga da jarajan baso di alun-alun sasarengan ngagelih baso di alun-alun tah rasana teh siga anu ayeuna bade dituju gitu nya Baso Raja Wali ayeuna mah pami kapungkur mah nyebatna teh baso asem di Cimalaka tapi duka sami duka henteu nu dagangna teh mung zaman kapungkur tahun sabaraha sekitar tahun 80-an panginten si baso didinya teh meni raos pisan di alun-alun 80 simkuring masih keneh alit keneh ta baraya ieu teh jalan anu menuju ka Cipanteuneun ieu teh kapali dituna deui SMA Cimalaka laresan eta ta urang mah anu menuju ka jalur Cipanteuneun tapes belok ieu ta di dieu ieu belok urang terasa ka parkirna. Untung aya parkir gini dengan rada raoseun kayak orang buka heula helm si mamahna si nenek da abong kena tos sepuh da ugal-ugil muka helmnya lira mah wayana dipangbukakeun simpen da dina motor heula terus urang tungtun heula ka kursi kelersan naon teu seueur teuing anu belanja janten tiasa milih orang milih di paling ieu mah di paling ujung supados tumaninah
basona. Ayeuna pesen heula meureun. Pesen baso campur raos pisan baso di dieu baraya. Baraya anu bade ngabaso mangga teu kepali dieu. Larsan ieu sanes bobohongan raosna emang tos janten langgan ari sim kuring mah sareng keluarga, sareng bojo, sareng pun anak. Pon kitu deui sareng pun wiang ayeuna kitu nya. Mawi ngajak ka dieu nya margi tos ka petok raosna. Pamit sama abdi nyarios oge ngajak ngobrol kumargi tos kirang dangu sok kedah ditompokeun wae kana cepilna. Da ari gogorowokan teu hade ari kasepuh mah. Isi nyangkina batur pasiga nu ngambek kitu nya. Janten kadang-kadang si pami abdi bade ngobrol anu serius tanapi naon kitu nya biasana sok rada ditompokeun kana cepil tanapi nganggo kode-kode gitulah sapatos kadangu nya wajar rada namina tos sepuh nya tos segala kirang dangu kirang ningal. Untung masih kena tiasa jalan oge gitu nya, masih kena kiat naik turun tangga padahal usiana tos sepuh gitu nya. Nya berkahna tina perjuangan hirup anu teu mudah anu nyebabkeun sehat teras naik turun tangga masih kena kiat naon kumbahan sanaos di caram oke tapi da ya kitu teh ya justru ku kitu anjeunna janten dugi ka umur sakieu ge kiat keneh mung fungsi-fungsi dangu fungsi-fungsi ningalna wungkul anu tos rada dikirangan teh dari anu namina tanagi mah kiat keneh. Alhamdulillah kitunya di pasian sehat sepuh teh.